Nah, sesoranganan kemana si Somen? Aing keur keles teh. Aing asa terpercaya keles jeung si Somen mah, pan mana teh geus deukeut jeung si Somen teh. Ternyata si Omen teh lain sahabat sejati teh. Panyahoanan aku maha. Manya ku aing di inyeuman pamajikanna sapenting teh mere. Ya heuh tolol atuh sok sareng mere pamajikanna di ieu mah. Sudah mere. Tolol jagong. Nih, hari anak aja berat. Nya berat atuh mah. Emang rek naon nanyakeun kitu? Tuh sih, ngan pedah aneh. Naon tah nu matak anehna? Heuning mang boleh mamangku inungna ka bawaeun. Nya heuh da inung mang boleh malin gajah. Mak, Naon nyai? hari mang geus can mangistrikakeun teh. Nyaho sorangan atuh listrikna ge teu kuateun. Lain tamah daya tuh. Itu teh apa geus di luhur meteran teh tamah daya teh 3 bungkus. Daya naon ari mak? Daya praginya esa. Mun sakalian seblok atuh ku cai meteranana. Oh, nya ada di seblok atuh anjay. Nih. Si Omen aya wah. Eueuh keur karep Waduh, aing rek minta tulung nih euy. minta tulung naon atuh? Aing aya masalah jeung barudak hareup. Naha ari gawe jeung Facebook aya masalah betek bebeja ka si Omen. Terus orang kudu kumaha tuh? Teangan dina Facebook buka menu, laporkeun masalah, beres. Anjing. Apa aduh geus bener. Ang bule, Naon? bejana kamari balik Jumatan cenah digebugan. Oh, aing digebugan anjing nih euy. Pedah naon atuh? Teu pira masalah kopeah. Nah, masalah kopiah nepi ka digebugan kitu. Heeh, pada balik Jumatan aing teh aya koper simpen, aya kotak amal disuhun, aing teh pas kawe aing tanggulan. Heuh, atuh eta mah mau goblok. Geus aing perlu atuh kumaha? Jir, Mang Bule manukna harade kieu. Iya dong. Ari nu ieu manuk naon Mang Bule? Ieu mah manuk cangkurileung teh. Ari nu eta manuk naon? Tah mun ieu mah burung hantu. Mana ning burungna teu katingali? Pan aing tadi ngomong burung hantu, jadi mah katingali. Oh, biasa we atuh goblok. Kok nanyakeun kehead. Anjay.